Caritakeun nami abdi danar ti 10 MPLB 3. Di dieu abdi hoyong nyaritakeun sasakala gunung geulis. Kacaritakeun zaman baheula aya salaki pamajikan nu geus lila ngawangun rumah tangga. Tapi tacan diparengkeun boga anak. Salakina kacida pisan hayangkeun boga anak. Manehna geter neneda kanu kawasa sangkan gancang diparengkeun boga anak. Kocapkeun dina peuting salakina teh meunang wangsit. Ieun manehna kudu ngajugjuk hiji tempat nu pernah na aya di belah wetaneun lembur nu dicicingan ku manehanana. Nu jadi salakina kudu ngajugjuk hiji gunung kalayan kudu tapa di eta gunung. Isukna manehna nepikeun impianana kanu jadi pamajikanana. Pamajikanana nganjurung sangkan salakina nadunan panuduh nu datang tina impianana. Tuluy wae nu jadi salakina indit ngalalana ngajugjuk hiji gunung pikeun tapa neda ka nu kawasa. Sanggeus manggihan gunung nu dimaksud luyu jeung panuduh dina impian, manehna deur wae tapa salila 40 poe 40 peuting. Dina malaman peuting panganggeusan manehna didatangan ku hiji putri anu geulis kawanti-wanti endah kabina-bina. Eta teh putri anu ngageugeuhkeun gunung nu keur ditapaan ku manehna. Nempo putri anu kacida geulisna, manehna lat poho kana maksud anu saestuna. Tug manehna nepi ka daek ngawin eta putri. Padahal eta putri teh oray kajajaden. Sanggeus mangbulan-bulan salakina indit pamajikanana mapai-mapai neangan nu jadi salakina. Tungtungna manehna manggihan salakina keur dibeulit ku oray anu kacida badakna. Pamajikanana kacida pisan reurewasanana. Pamajikanana ngarasa molang kanu jadi salaki. Sieun salakina dilegleg ku oray. Bakat kunyaah ka salakina, pamajikanana satekah polah neangan akal pikeun maehan eta oray. Breuh kacipta pi akaleunana. Nyaeta ngeurat eta oray teu kungsi lila oray teu beunang keurat. Kusabab eta oray saking gedena oray teh digusur ku kuda dibawa turun ti luhur gunung. Sanggeus tepi ka hiji tempat kuda dicangcang dina hiji tangkal. Kiwari tempat nyangcang eta kuda teh katelah lembur cikuda. Barang kasampak eta oray teh dipaehan ku pamajikanana. Salakina geuwat ngahalangan sangkan pamajikanana tong maehan eta oray. Sabab tetempoanana salakina mah eta oray teh putri anu kacida geulisna. Pamajikanana kacida pisan ambekna. Kusabab keuheul eta oray dipaehan ka asup lalak salakina nu geus teu inget deui ka pamajikanana. Heuleut saminggu ti harita bangke oray jeung layon salakina ngiles taya rarataanana. Ceuk carita mah ngajadi oray nu tuluy na nyicingkeun eta gunung nu kiwari katelah gunung geulis nu pernahna di Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Sekian ti cerita anu abdi caritakeun. Mohon maaf bisi aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.